drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kucing saha ya tanya awas atuh ieu keur awas. Ngawet kucing eta mah sieun. Cing aduh ai Gusti nu agung. Ngaharalangan teh nya. Mana Neng? Keur ngepel teh. Bunda heueuh ieu keur ngelap ngepel. Di ka mana ieu meni rapi kitu? Ya biasa we mama Neng bunda teh ka pasar. Manya apa nih bahala jajang seblak. Oh heueuh nya, tapi lamun jualan seblak gitu nya, kumpulan Bang Emok eta jadi kumaha bunda? Ya kumpulan mah kumpulan mah Neng da ka pasar mah tidak mau kumpulan Bang Emok eta teh. Manya. Oh gitu. Tapi mama Neng nya ya bunda teh dek nanya. Nanya naon eta bunda? Kieu mama Neng nya bunda teh cerai wae kitu jeung si Ayah. Ya si gede masuk ka mana wae ngomong teh, nah jeung dek cerai ieu teh. Manya, kumanya mama Neng, salake bunda tehnya, buki ayeuna teh buki teu bener jelemana. Teu bener kumaha ieu teh? Heueuh nya eta mama Neng, si Ayah tehnya apa bunda jualan teh ayeuna teh jadi tara mere duit, jadi mau kondo. Bunda komo jadi mau kondo kitu mah, geus ceraikeun lah naon atuh anu kudu dipertahankeun deui lalaki kitu patut. Jeung deui nya mama Neng, si Ayah teh ieu hayang apal mah sok nyawa LC eta teh. Manya ujung dina ieu geuning. Si bunda, nah jadi terbalik gitu salah kita. Tapi mama Neng nya eta bunda teh hayang cerai wa ayeuna mah mun si Ayah deui Nya geus aya kitu mah cerai wa atuh bunda lah. Nah, ulah laki kawas kitu patut. Ngan lamun bunda cerai nya, aya Bang Emok engke kumaha atuh? Kumaha naonna ieu teh mama Neng? Heuh apa lamun Bang Emok teh cek bunda ge geuning, lamun minjem kudu aya buku suami istri. Buku naon? Buku nikah. Kumaha? Manya. Nya lamun butuh dari Bang Emok bunda gitu nya mama Neng. Manya nya tinggal kawin deui we eta mah ujung tukang daging di pasar mama Neng. Gede. Naon anu gede ieu teh bunda? Manya nya dagingna atuh mama Neng. Nya geus bunda ti payunnya. Mangga Nya bunda, nih aya wae si bundanya. Daging naon anu gede ieu teh? Daging sapi atau daging hayam nya? Si bunda jadi mama Neng teh mikir ka mana mending ieu teh Mah, minta duit. Geus minta deh duit ayo maneh. Apaan tadi isuk-isuk teh geus dibere ku mamah teh? Atuh da anu tadi mah geus beak mah. Mana tuh minta? Jangan naon atuh ieu minta duit teh. Jeung meuli sebelah ke si bunda. Si bunda na oge ke pasar. Pasti mau bohong ieu mah nya. Mana atuh minta duit teu percayaan eta teh. Jeung gue tinggal sorangan teu percaya mah. Oke. Teu menang di bejaan pisannya eta budak. Bunda, mana si bunda teh? Di bejaan maneh mah nya tengah denge. Ulin atuh kasih Jasmine lah, biasana kita leupas geuning Jasmine teh. Gering Jasmina. Komo si Jasmine gering mah baturan atuh itu karunya si Jasmine di imahna sorangan ai maneh. Hoream Har, berarti kitu patut eta teh goreng. Duit tuh dibere si Jasmine gering nih bararosen. Kusaning mah enak mah dek meraih cita-cita menjadi bos saun horeg. Jadi enak latihan. Akhirnya Jasmine sembuh juga. Ke rumah sini Neng. Neng, karena dari kamu. Bestiku Jasmine. Sini buru sini. Kamu kan sedang gering nih. Ya udah atuh Neng jang naon sih bari lagi lama-lama ting sakit. Tapi kamu eta mah sefaker keluar jang naon Neng? Oh iya Min, Neng teh karena nanti latihan apa Neng teh ingin mengejar cita-cita jadi ieu keur latihan heula. Latihan naon kamu make sefaker kawas gitu? Nah, coba tebak ku Jasmine, Neng keur latihan naon cing? Latihan nyanyi ya? Salah, tuh lain latihan nyanyi mana mikna latihan nyanyi teh. Coba tebak deui naon? Latihan DJ. Salah. Ya terus naon atuh meni aku teh karek di hudang gering geus diajak tetebak kan deh. Jawabannya adalah Neng keur latihan jadi bos saun horeg. Naon eta teh son horeg teh? Kamu mah meni karek gering dua apa ya geus ketinggalan beritana loba pisan Min. Nu kieu nya saun horeg teh tingali. Aduh.
aku naon Min? Ini gandeng kamu teh ini tarik-tarik teuing. Nah, di tadi letikan apaan sound horeg mah gitu Min atuh soranana gede terus agem gitu dan yang mah resep lo kieu teh. Da kamu atuh anu resep nage da aku mah henteu barina oge. Maknya kamu teresep Jasmine sakitu geunaheun kieu laguna apanya sound horeg teh bisa membuat jantung kita berdebar-debar kapan kieu laguna teng 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 dum 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 gitu. Henteu kamu teresep aku mah ya resep nage calung Mang Darso. Meni jadul pisan kamu mah resep calung Min ah. Dih, aku mah ya gini-gini juga melestarikan budaya, kamu teh lain jadul, budaya Sunda, Bapak Aing. Naon ya teh jual ke Bapak Aing, tapi kamu apa teh sih Min? Apa naon ya teh? Ya gening, lagu anu horor apa teh kamu ternyata ada lagu-lagu horor tahu? Lagu naon horor teh? Vang Vung Hidung. Lain nih lain Mamung Hidung atuh ieu mah nya lagu teh lagu Gebi. Nah, jeung horor sagala, emang naon gitu? Ih, apaan ki cerita teh Jasmine cenahnya? Cerita teh si Gaby teh menciptakan lagu ini teh untuk pacarnya yang sudah meninggal, tapi si Gaby teh milu bun-bun. Nah, terusnya ieu teh cek batur cenahnya lamun kita nyanyikeun lagu eta teh kata si Gaby teh datang nyaho. Duh bener dari kamu. Lal di mana sok? Iya, apaan atuh aku mah maca dinu internet Jasmine tuh dina laptop. Ku si mama pandai panglikeun neng teh. Anu mana kitu ieu teh laguna? Anu ieu geuning laguna teh. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Nah aku jadi merinding gini ya Ning. Jauh kau pergi. Ning geus ami tong dituluykeun nah bisi datang segebina. Apaan cak kamu tadi cina lamun nyanyiikeun kedatang segebina alas ya neng poho ye kumaha tuh Min. Hei, kalian kernaon? Pantesan we Jasmine kamu merinding. Da si Ica Hong. Ica, kadigra. Ada apa Min ini teh? Ica kamu teh meni aya gerbang di ditu kan naik kana pagar sagala ih. Nyongos atuh Ica balik deui ke mana? Geus Ica meni kudu balik deui kamu teh saburu dia keburu aku rek nanya. Naon kitu Min? Ari kamu pernah ngadenge ieu teh sih Ca lagu Gevi? Lagu Gevi anu mana Min? Anu ieu lain jauh kau Ica ieu meni tong dinyanyikeun Tuh Ica meni hayang datang kamu teh si Gebina. Di sini aku merindukan dirimu. Ica ieu meni enggeus ieu hayang datang ka teh si Gebina. Lagi. Ica! Si Ica ini teh bidang di bejeran deh. Ica kamu teh kuna naon eta teh? Alas si Imas Ica kesurupan. Aing mau. Jasmine kumaha tuh ya teneng siun. Tuh atuh ning nah si Ica teh kituannya. Fix ya masih Ica kesurupan dah. Ica meni geus atuh kituan siun Ica. Hayang kopi hidung. Ica kamu minta kopi hidung hayang seueur beuteung pan boga mah kamu teh. Nyamuah mana Jasmine apaan keur kasurupan si Ica oge? Hayang dahar. Hayang dahar. Tuh kamu Ica kamu can dahar mah tawarang minum kopi Ica bisikan ngelambung Jasmine meni bejaan si Ica keur kasurupan kumaha sih? Oh iya Pak, geron atuh indung kamu neng si Ica bisa kumaha onem. Mama aku mah nonton si Gopi temen diganggu. Mun diganggu kita kadang nyarekan leuwih sieun si Ica. Kumaha atuh? Ayan, laundry guy. Ya cuma yang break dance gitu ya tuh naon? Lain bae mah itu si Ica keur kasurupan. Hah? Nu bener ya teh Neng? Kasurupan ya tanya? Iya Ibu Imas. Oh, kieu nya kasurupan teh. Nih, Imas ya baru pertama kali melihat yang kesurupan. First time. Resep beningnya. Ham-haman gitu kan anu kasurupan teh. Juga bisa samia. Nanti kasurupan sekali ya teh. Ini si Ica teh pedah nyanyikan lagu si Gaby. Abis nyanyikan teh langsung kepingsan gitu Bu Imas. Tolongin.
Mana itu teh laguna? Nu jalan. Jauh kau pergi. Stop Bu Imas. Nah, aja lu stop penjagala ya teh. Naon? Bisa datang ke si Gebina ke Bu Imas kasurupan juga si Ica kumaha. Sudah tuntung. Oh gitu. Padahal mah kan ada teh mitos. Bu Imas keren we. Bu Imas atuh kumaha karunya si Ica keur yatim teh kasurupan. Ica. Oh gitu, kalau atunya ya. Bu Imas orang jambe beca ya Bu Ica ulun kalanya. Imas cokot saya kala. Ya Bu Imas, untung wae Bu Imas ya. Oh nyamin. Ica sadar pertolongan datang. Bu Imas atuh nih loba-loba teuing China. Apa itu langsung sadar ya si Ica teh. Kalanya orang ya heula kudu di mantra heula. Ahira, aimeha, nesil meha. Jenjang kira saja tening wayang. Anu burut lempang nagel. Tuh, langsung sadar. Mujarab ya teh, yang satunya Imas balik kala. Mangga. Bisa kenapa kok basah? Iya Bu Imas makasih. Ica kamu teh kunaon kan? Jasmine itu disamperkan bisa kasurupan deui. Oh iya pokok kita mah. Ica teh naon kan? Nggak apa-apa Jasmine, cuma lemes aja sama lapar. Ica kesadar ya teh. Nah tadi bet kasurupan segala Ica. Ya kan Ica lamun keur lapar teh suka nggak sadarkan diri jadi kayak gini. Jadi kamu teh kasurupan ya teh Ca? Hah? Kasurupan? Itu Ica mah keur lapar hungkul dah. Jadi kamu teh kasurupan ya teh Ca gara-gara nyanyi ke lagu si Gebi tapi gara-gara lapar? Iya kayak gitu emang. Ica nih terbalik pisan kamu mah panyate kasurupan kamu teh. Aya lapar mah ngomong atuh lain kalah keketuan. Naon sih? Naon cenahnya ieu teh garandeng? Astagfirullah, nah jeung balaseun sagala ieu teh. Karek diempel, Neng, pel deui. Nah jadi ka Neng ieu teh mah. Teuing teh yang apa pokona pel deui ieu nempe bersih. Iya, meni Ica gara-gara kamu kesurupan jadi we Neng kita ngepel meni tuman. Nah jadi ka Ica ieu teh. Neng aya sangu teh Ica lapar. Tuh kan tuh bilang di bejaan si Ica mah. Si Ica geus pingsan. Manya. Nyamun betuang emang konya. Oh jadi nih. Itu dokter itu. Bentar kamu di mana? Aku mau duduk ke sana. Oh. Oh. Ya tadi gimana posisinya udah lupa. Hey. Oh. Taunya anu gede teh itu Bunda. Kana. Wayang laundry day. Bedong dah. Nyari gitu mah. Ayo tahu kan. Ayo menghindar dari mana kagak nop. Ya seperti itulah guys kalau lagi konten.